nomor kahiji diberi resep jasa ibadah ka Gusti Allah. Resep beta asal aya tongtrong we haju bae diome resep ya no resep ngombe tongtrong tah sarua jeung ngombe tasbih gitu tah ai babacaan mah tilok tasbih di kieu-kieu beset bawa tasbih tuh bener ai babacaan mah tilok babacaan ge ngan kieu doang kabayar moal ya Allah ya Rabbi eta mah penipu sebenarnya mah atuh penipu eta tasbih dibawa aya di wiridanana lain eta Masya Allah nah di mana-mana hate cahayaan wani ngalaksanakeun ibadah embu ngalaksanakeun maksiat eta cahayaan hatena Islamna berarti bener. Nah lamun kuari jelema Islam KTP nage malah boga tilu kos Haji Pendi tilunya nama KTP teh oh loba batun mah hese KTP nya mah tilu eta lah bajingan teh kos kitu teh tilu nah iya KTP nama Islam jelemana Islam tetapi daek ngalaksanakeun maksiat kurang giat karena ibadah maksiat daek leletikanana main gaple lamun aya Islam masih keneh balak genep di kieu-kieu koto kunyana di kitu-kitu tah naonna karangarana jangjang naon ngaranna tah tuh nyawan teh tolol teh coba aju dikitukeun tah cuma hiber teh naon ngaranna jantur aing ge nyawa nang sia kana teh aja lamun kotok dikitu-kitu teh tah uluna naon tah ngaranna dipale eta teh diadukeun ban kos kitu eta urang cayur tolol tah kos kitu tah mun cayur eta pagawe man cayur eta sebenarnya nah lamun masih keneh daya kos kitu tah ya Islam mah Islam tapi daek keneh main remi daek keneh main catur daek keneh main gaple anu osok di kitu-kitu teh plok naon teh ngaranna tuh nyawan bandarna renyana meureun mudah-mudahan kabawa ka akhiratnya mangajinya tah eta daek keneh kos kitu minimal boga TV keneh tuh eta nonton TV naon maksudna coba mun pake maca sholawat sabaraha jam eta nonton TV maka mun pake maca sholawat Masya Allah sabaraha ratus urang kieu bae di TV kos nu oplo eta sabaraha teu hayu saya pikir ku otak terus dengar orang kene mah potongan kos kieu atuh aja huis geus bae di hulu ka jembut-jembut masa kene rek nonton TV tah nah geus mulai tah berarti tah Islamna geus teu bercahaya geus teu bercahaya tah Islam mun daek kalaksanakeun maksiat berarti Islamna geus teu bercahaya lamun geus teu bercahaya sakumahakan Gusti Allah dina Al-Qur'an wa may yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur lamun ku Gusti Allah geus teu dibere cahaya atuh eueuh cahayaan ana eueuh cahayaan teu meunang neuleuh jahe asal neuleuh jahe baju kieu teu kicup-kicup kieu tapi mang uting wajar lah neangan deui tuh saya calon nah itu masalah dua habak sekali lah tah iya lamun geus eueuh cahayaan hate atuh geus abrut-abrutan maksiat terus Islam tapi terus we maksiat mulai tah lamun geus loba maksiat ibadah teh ibadah ih sakitu deket ka masjid teu nyaho tihang masjid teh nya deket ka masjid mun ditanya tihang masjid sabaraha wallahu a'lam
weh sia ka masjid emang naon karpetna geus diganti ku ari bener sia yeuh ku ari mah wow hebat jasa nyana kajinya ka masjid goblok jantu cek nya teh keluar deui tolol teh coba atuh dilalaga kitu supaya ka masjid cuma ka masjid nempo doang di jendela ya tuh diganti atuh geus teh teu asup-asup acan eta berat dek asup ka masjid tah ieu cahayaan wa man lam yaj'alillahu nuro fama lahu min nur lamun ku Gusti Allah henteu dibere cahaya eueuh cahayaan di mana-mana geus eueuh cahayaan sangheut ibadah teh sangheut asal geus dibere sangheut berarti nutup lawang sorga nu muka lawang tuh dia paling teu sia horeng tuh dah ya kira-kira ieu mah ngaji nu di dieu ya kira-kira ieu nu di dieu ieu cahayaan apa henteu sih sebenarnya guys urang mah neuk danya be cak urang dieu mah ngaji pe di cahayaan teh tuh henteu eta ku kabehan henteu cenah deui berarti budak palinter nyaho nya ge Rusdi atuh gebelek begadeuhan cahayaan sakieu sebab carita TV jana pangbogaan panggedena carita HP boga 3 HP-na atuh carita tilok ngabohong raja bohong atuh geus cahayaan budak ge nyahoan henteu cek cenah geus teu kudu hese-hese teu kudu kakolot ka budak be sakali deui cahayaan teh tuh cahayaan lementak sama kula masuk ingin ka dongeng nah aya urang kitu India aya urang Arab aya urang Indonesia kabarna urang Indonesia Haji Pendi ya 3 nah ieu cek ya ieu aya kandang embe bau pak kuat-kuat ieu dongeng di Jalaluddin Rumi ke deh ieu pak kuat-kuat coba saha nu kuat di kandang embe ayo embena aya di dinya embena aya di nya bau nya hangset embena ge aya mulai orang India heula asup orang India ka dinya tahan ku nya geus ngap-ngapan geus 10 menit doang kuatna keluar wah cek orang India waduh tidak nehi cek kita aduh Masya Allah kekuat ceknya guys tekuat nah wari orang Arab dah orang Arab Baduy wah kan biasa orang Arab Baduy makan ngaranna kayak orang leuweung asana ieu mah kuat ieu mah asop nomor kedua aja tenang seserian rada deres kuat 20 menit wow nah hampir sarua kan yang Baduy mah embe tapi kan masalah tak embe teh masalah ngan 20 menit doang wah cek orang Baduy teu kuat cek tetap bau biasa nah bagian orang Indonesia Haji Pendi nah asup kadinya karak 5 menit doang embe nu keluar cak embe teu kuat aing teh eta dongeng ongkos anu supaya jeung biasa padahal maknana pohara itu ngarana ge dongeng wali gorenganan aya jelema eueuh cahayaan mah eueuh cahaya embe ge kabur eueuh cahayaan sok di dieu Haji Pendi coba ge Haji Pendi urang geus beres ngariung ke nama maca di dieu tek datang teu kalabur bae ge atuh kutub robahan ditinggal kutub robahan paling ge jeung si Golib bae di dinya kapaksa Golib ge tah ieu ulah lalawara eueuh cahayaan teh eueuh cahayaan ulah manusia embe ge kalabur bau di samping bau henek di samping henek teh seueur sok saha nu betah deket Mang Haji Pendi ayo coba
Incuna ge incuna. Itu kakek masih ada aja ya. Kapan enggak adanya? Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Coba introspeksi. Ieu keur carita ieu geus kajian ulah nyaritakeun batur balik ka diri urang ke. Ai hate aing cahayaan teh sinu sabenerna. Lantaran tadi lamun cahayaan mah dibere resep jasa ibadah eta kakarak nomor kahiji. Eta kakarak nomor kahiji tanda jelema nu aya cahayaan dibere resep bae masyaallah. Waktu salat teh geus ditungguan bae. Dideuleu deui. Wah, encan masih kena jam 10 deuleu. Oh, jam 11. Setengah 12. Nah, geus siap-siap ya pas jam 12 es. Cahayaan aya cahayaan masya Allah geus ke malah ka sare cek nya sakedeung deui salat besi tinggalin berjamaah aya cahayaan eta nu kos kitu ngaran beres datang waktu salat qobliyahna ba'diyahna beres eta terus wiridanana komo datang ka haju terus maca Quran ya Allah ya cahayaan eta nu kos kitu tuh kaluar di masjid urang ngantongan duit dirinya aya kotak nah hasilkeun ieu kotak itu dibongkar orang etek orang cayur gegedena orang pondok nah etalah cahayaan mah kos kitu tah ka budak deudeuh ka sesama nyaah ka saluhureun hormat eta ngaranna aya cahaya. Nginaheun lamun hate geus aya cahayaan sebab pada dasarna jelema ngudag-udag cahaya. Lamun Kangjeng Nabi dibahasakeun cahaya diudag kabeh sebab ieu kabeh ge tidak cahaya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit tina cahaya Kangjeng, bumi tina cahaya Kangjeng, wabeh alam gunung laut berikut hewan-hewan termasuk urang tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal ieu di diri urang aya cahayaan ta eueuh. Urang anu ngarti, urang nu nyaho, urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah, dibere daek urang ngalaksanakeunana, dibere tenang. Yashrah sadrahu lil Islam. Jembar hate nomor kedua narima cek Kangjeng Nabi tina papasten artina narima Kangjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim nu paling adil iwati Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ku urang apan osok dibaca alaisallahu bi ahkamil hakimin ulah di bejaan surat naon eta eta teh artinya masuk dibaca ge tuh cak nu di tukang alhakumut cenah deui nah bejaannya na maksudna mah sarua ondona itu mah alaihissallah ya kabil hakim Allahumma hebat na hukuman pang adil-adilna eueuh di hakim nu paling hebat Allah wayana sakitu naon bae keputusan terhadap diri urang terhadap halayak rame terhadap hewan gunung laut bumi keputusan Allah sebab Allah teh ahkamil hakim urang sadar aing dijieun ku Gusti Allah model kos kieu narima urang ngaca ye dikaca ya Allah ya Rabbi ya abdi ciptaan Gusti alhamdulillah dibere kasep mun kasep teh mah dibere gelis mun gelis teh mah sadar tah alhamdulillah loba tah manu kitu mah tah begitu aja pending ngaca aing jore amatnya cek nya ambil jeung nu di Cisoka akur di mana ka di Cisoka teh tuh solear si wanyahoan begitu ngaca teh ieu mah akur jeung deui soleh ari main mah ngadu buntutan doang
Atuh buntutan ge nu kadeuleuh teu kadeuleuh mah aya ge sabarna. Nah ieu lamun aya jelema ngaca aing jore amat sih Gusti kunaon si abdi diciptakeun jore tah eta jelema henteu sadar kana papasten ti Gusti Allah panghese-hesena teh sadar jambal kebal di alam dunia geus sakitu geus alhamdulillah dijadikeun jelema aing geus bae sakitu ngeunaheun jadina tenang kana pikiran teh keur ngaji mah balik bae ka imang ngaca jore amat aing ye tuh coba gitu ketika orang dibere jadi pedagang haju untung baik alhamdulillah ya Allah ya Rabbi maha kaya Gusti alhamdulillah karasa ku abdi kakayaan Gusti abdi dagang untung baik dikocorkeun bareng kakayaan Gusti ka abdi loba teh mah kitu mah tapi begitu nyana dagang haju rugi deh Gusti ieu kumaha sih urusanana ieu kunaon ieu kok abdi dagang tapi rugi deui ye coba atuh ka Gusti kos kitu tah eta ngaranna henteu sadar kana papasten eta eueuh cahayaan hatena eueuh cahayaan wa man lam yajalillahu lahu nura di mana ku Gusti Allah henteu dibere cahaya famalahum min nur eueuh cahayaan di mana eueuh cahayaan eta kos kitu tadi tanu mandak urang kudu ngawauhan nu sugih hirup mah kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugih nya nama hayang dipentak bae lamun henteu menta kanyana bendu lah resep aja teh nu sugih eta mah tah tuh hayangna dipentak bahkan teu dipentak ge sok mere bae nah nu sugih eta teh deukeutan ku urang bahkan lamun urang mentak anu sejen nya nama bendu tah deukeutan tah nu sugih eta nu sugih eta teh saha nu nyiptakeun langit jeung bumi tak maha sugih cak Gusti Allah aing ye nu bogana penta ku sia aing bakal mere sia teu menta ge ku aing dibere bae komo sia mun menta ka aing jeung aing mah resep jasa lamun dipenta tur lamun sia menta ka nu sejen ka Gunung Kawi misalnya aing mah teu resep jasa menta ka pamarentah ge teu resep jasa menta ka makhluk ge teu resep jasa ka aing penta tah Allah meresepeun jasa dipenta haji pendek mun dipenta geus kieu bae ya panakol ya incuna ge datang ka tiluk daek menta incuna sorangan tuh menta sama kakek ih enggak mau kenapa galak tah urang lamun geus bisa burak bere eta urang geus bisa make akhlak Gusti Allah takhallaku bi akhlaqillah Allah mah mere bae terus tah urang ngadeukeutan nu maha sugih bae geus ka Gusti Allah. Nah ieu lamun hate urang aya cahayaan, hate urang aya cahayaan, sadar kabeh ge horeganan diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika aya seorang waliullah di Baghdad. Begitu manehanna keur di Baghdad ternyata horenganan di daerah Tartar keur perang terus perang nyana ngadenge begitu nyana ngadenge eta peperangan geus mah awewe pararae sipil-sipil masyarakat teh budak leutik ke parae nyana ngomong kieu ka Gusti atuh kunaon eta diperangkeun sehingga eta pararae masyarakat emang eueuh nu ibadah emang eueuh nu sok hudang ti peuting emang eueuh wali pan beureun aya wali maot aya ulama maot kudu maotkeun aya diperangkeun ku Gusti langsung nyana peutingna sare barang sare ngimpi kapanggih jeung hiji jelema make jubah terus nyekelan surat eta dibabawa bae begitu dibabawa kapanggih teh jeung nyana ieu surat naon eta? Ieu surat ti Gusti Allah. Coba tah bang bacakeun. Begitu dibaca dina tulisanana aya da'il i'tirad tinggalkeun ku maneh ngalawan Allah. Tinggalkeun ku maneh nentang ka Allah. Dibaca takunyana sebab Allah mah pang adil-adilna.
eta memperangkan urusan aing, gempa urusan aing, banjir urusan aing, angin urusan aing, siapa urusan sia cak Gusti Allah. Ulah sok nentang-nentang ka aing make jeung tatanya, make jeung diperangkeun, loba budak pararae, loba manusia pararae, aya kiaian, aya walian, urusan aing tah mah. Sia urusan sia, geus datang ka mana sia, dumadeheus ka aing. Hudangnyana masyaallah kaget nyana dicarekan ku Gusti Allah, langsung ditegur make surat model tadi. Wali mah kos kitu. Impianana teh hebat. Aing ngadenge Haji Pendi mangimpi teh, ya Allah, ya Rabbi diudag-udag genderuwo. Aya ngimpi kos kitu eta. Aya deui nyana mangimpi naik ka gunung ragal. Paling hebat nyana mah ngimpi diudag-udag anjing, sanggeus tadi udag anjing ngajunya anak kagang, geus kagang haju hayang kiih manggih sumbur. Maju kiih ngompol. Eta Haji Pendi mah kos kitu impianana masyaallah. Wali mah tadi tegur ku Gusti Allah make surat, tinggalkeun nentang ka Gusti Allah sebab kabeh ge ieu adalah urusan Allah. Cak Allah sia ulah tatanya kunaon ku aing digempakeun, ulah diutang hitung Gusti teh urusan aing. Kunaon eta teh ku aing dianginkeun, ulah make diutang hitung teh urusan aing. Kunaon diperangkeun, ulah make jeung tatanya urusanana teh urusan aing. Sebab aya jelema anu ku aing di maotanana melalui senjata-senjata, melalui pedang-pedang jeung sajabana. Hakikat nama horenganan eta teh deuk di maotan ngan carana Gusti Allah. Aya anu raga tangkal kalapa, aya anu raga ka sumur, aya anu gering, aya anu perang, aya anu di luhur kasur. Kieu bae cara kabari ieu teh urang Balaraja. Datang ke Tangerang, jung ngopi ku pemajikan dijieun kopi, dijieunkeun kopi, jung nginum kopi bari ngarokok. Kieu bae nyana di kasur teh geus beres ngarokok. Lah aya meureunanan bangsa 20 menit mah pemajikanna ka dinya deui. Ditoelan ku pemajikan, kaji oya gabeh pae. Ngopi can anggeus, ngarokok can anggeus. Nyana ngedang doang gitu mah. Masya Allah, nunggus dipasangka bakal paeh jasa kamar Haji Pendi. Hirup kene ngana gua sehat deh malah mah make susuit deh aya jahe ge sweet tolol tuh coba. Lah ieu urusan Allah. Nah balik deui, lamun hate urang cahayaan geus moal aya nentang-nentang ka Gusti Allah, geus urusan Allah. Urang tani Segesa tani terus parena bagus kabladieuna gacung hapa. Nah kurang kan ngomong kok iya jadi kosia kurang naon si aing pengurusan anak. Iya Allah ya Rabbi Gusti urang maka Gusti deh bae naon teh Gusti ya kok iya kurang naon ya da pupuk nadain sebagainya urusan aing teh Gusti Allah siana sing sadar. Lamun kula inget ka dongeng harita di zaman Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar aya kabeuleman. Begitu aya kabeuleman di zaman Sayyidina Umar khalifah langsung jelema neangan cai berat cek Sayyidina Umar ulah dipareuman make cai. Atuh pertentangan antara masyarakat jeung Sayyidina Umar. Lain kudu dipareuman make cai. Di daerah ieu aya jelema nu teu ngazakat. Ulah mah nyaho? Tah tewak si eta. Hayo bawa ka dia. Si ada kazakat teh moal geuran. Kazakat geuran dikaluarkeun pareum sorangan. Seureuh pareum sorangan tah kebakaran eta ku ahli hakikat maka nyahoan. Lamun make blambir loba nu teu pareum. Tapi ku Sayyidina Umar mah ulah make jeung make di pareuman make cai sagala rupa. Moal pareum. Wo ribut heula. Eta tadi kalau tah. Demantak di pondok kabar ieu kapan kebakaran atuh tinggal si ieu bae tah ewak ieu ayo huluna kitu kitekeun zakat sia ya Allah ya Rabbi. Lamun urang nyaritakeun antara zahir jeung antara hakikat, antara zahir jeung antara batin jauh luar biasa. Urang mah make perjalanan zahir bae lantaran ieu qalbuna can aya cahayaan, Islam nancan aya cahayaan. Nah nomor kahiji tadi di mana-mana geus aya cahayaan bakalna
hayang bae jeung resep bae ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah takwa ngaranna. Nomor kedua sadar kada papasten Allah. Nomor katilu puncakna ye di mana-mana Islamna aya cahayaan nyana berpikiranna ka akhirat bae ninggalkeun dunia dibere tersep kana dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Teu aya kahirupan dunia kecuali barang-barang tipuan. Geus lamun kiai engkeuy-engkeuyan ke pendopo neangan dunia kiai goblok. Eueuh tapi di cayur mah aya tiluan lah tilu. Aya tiluan ngacung lib. Ulah neangan dunia. Abong-abong bisa ngaji, abong-abong bisa baca Quran, abong-abongnya hukum dipamerkeun pake neangan dunia. Eueuh cahayaan kiai tinggal kiai berarti ieu eueuh cahayaan tah Islamna. Encan puguh ngajamin ilmu nungtun kadang-kadang ilmu mawa ka neraka. Lamun ilmuna jadi hijab tina cahaya. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui inna dina indallahil Islam saenyana agama leuwih pikaridho ku Gusti Allah adalah agama Islam. Tetapi Islamna kudu anu aya cahayaan. Sakumaha tadi lamun Islamna aya cahayaan maka aya tanda-tanda. Hiji tanda Islam aya cahayaan daek ngalaksanakeun parentah Allah embu ngalaksanakeun laranganana. Daek ngalaksanakeun parentah Allah ngajauhan laranganana. Eta berarti mulai cahaya nomor kahiji. Lamun naik cahaya nomor kadua sadar kana putusan Allah di diri urang atawa soal harta atawa soal penyakit atawa soal naon bae nu patali jeung diri urang atawa jeung batur tilok cegekan sebab kabeh ge geus aya tina keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Cahaya nomor katilu ialah cahaya anu bener-bener mantep sehingga pikiranana langsung baik ke alam akhirat. Mohokeun alam dunia dibere resep kana dunia. Etalah nu paling istimewa cahaya Islam anu nomor katilu. Geus urang mimitian tina awal carana kumaha supaya cahayaan eta teh tadi cak Kangjeng Nabi geus encan maneh ngalaksanakeun hak Allah. Naon? Ialah mempersiapkeun jang maot mebeh datangna maot. Eta adalah memerlukan cahaya. Di mana orang sholat berarti orang mempersiapkan jang maut. Orang ngazakat mempersiapkan jang maut. Orang puasa mempersiapkan jang maut. Orang haji mempersiapkan jang maut. Orang baca Quran mempersiapkan jang maut. Orang tahajud, orang duha, zikir, maca sholawat, berbagai kehadean-kehadean yakni ngalaksanakeun ibadah. Eta adalah jang mempersiapkan maut mebeh datang maut. Berarti geus aya cahaya. Nah, tapi cak Kangjeng Nabi tadi teh inggis sanajan urang ibadah bae tetapi eueuh cahayaan ngan meunang capek doang. Ngan meunang capek doang tah ieu perluna cahaya. Kos kumaha sih cak para sahabat Gusti Rasul eta meunang capek doang. Nah henteu nyaho kana keagungan Gusti Allah. Lamun urang ibadah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah naon bedana jeung salat budak leutik. Budak leutik ku salat mah salat bae pan teteh ge cenah mah salatna ge. Ja teu nyahoeun kana agungna Gusti Allah. Sok geura teangan budak leutik lamun tarawih teh Haji Pendi salat tarawihna masa sih babaturan keur sujud di kitu-kitu pelerna. Eta kan berarti budak leutik mah salat kos kitu mah. Giliran nya ndek diuk diteneunan parantin akol bedug di dieu tah. Atur ku eta karena salat budak leutik teh nyaho kaagungan Gusti Allah sadajan capek ibadah
lantaran teu nyaho kana keagungan Gusti Allah oko salatna budak leutik nanaonan. Jadi kudu urang teh memperhatikan kemaha agungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah anu mantap ibadahna ulah aya muatan-muatan. Geus kunaon eta getol amat maca shalawat. Dagang karung abeh laku. Da eta ngaranna ibadah eueuh nanaonan kos kitu. Capek tata ibadah kos kitu. Capek pen. Ulah kitu anan. Atuh sakalina maca sholawat maca kulhu kukulak mah teu maca kulhu kabari bulan rawah maca kulhu ngaji dibaca bae ku nyanes ditanya ngaji maca kulhu hayang naon sih maca kulhu mah haji nu sabenerna rezeki macet cekeun aja supaya rada jembar bae bisa sugan bae ku kulhu mah ulah kos kitu teh ibadah budak leutik teh TK capek eta ibadah kos kitu teh ibadah teu nyaho kana kemahagungan Gusti Allah. Geus bae urang mah ibadah salat ulah aya muatan dunia, ulah aya muatan-muatan selain lillahi taala karak ta eta ibadah nu mantep. Geus aya cahayaan tah mun masih keneh muatan-muatan keneh bae mah cara nu deuk calon lurah. Calon lurah teh kon bebereana pohara jasa eta teh nu kos kitu teh capek gawe teh kapake. Eueuhna naonan sebab sedekahna aya karna hayang naik jabatan. Gitu kene calon bupati Gus Pugu calon presiden utama aja penmentas ieu maka ditupan ka istana tolol henteu mending mun dibere henteu dibere onam. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ala kadar gambaran hirup sakumaha tadi sahabat menta ilmu anu istimewa ternyata cak Kanjeng Nabi ulah hayang ilmu istimewa geus bae persiapkan pelaksanaan ibadah jang menghadapi maut eta ilmu paling istimewa. Adapun kadituna lah cek Kanjeng Nabi gampang nu kadituna asal etana hebat karat ngan ulah ibadah ngan sakadar sigada hungkul tapi kudu didorong ku cahaya neangan cahayana dua cara hiji langsung boga guru aya nu nuduhkeun nomor kaduana babarengan jeung nu geus bisa insyaallah cahaya tersebut bakal nyinaran saeutik engke bakal ngarti ketika urang geus ngarti berarti geus aya cahaya teu karasa neangan guru mursyid mah hese urang atuh babarengan besok geura urang lamun sering jering babarengan jeung Haji Pendi bakal karasa karung ayam memang ngerti ieu karung ayam cekna teh ieu mah dodet jauh ka dodet segala nah ieu tak pas gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah persiapkeun amal-amal jang maut samemeh maut geus maut cara almarhumah Nyi Siti Murdiah kabeh nu dibawa imah nu dibawa salaki ngan sakadar nganterkeun ka kuburan ku ari paring doa-doa anak kitu kabeh tatanggangan sakadar ngadadahan nu milu aslina ka kuburan mah salatnyana puasanyana zakatnyana sedekah manehanana milulah ka jero kuburan ternyata horeng di jero kuburan teh anu sok disebut-sebut cenah urang di jero kuburan teh sempit horeng lega cenah di jero kuburan teh panas horeng tiis cenah di jero kuburan teh poek horeng caang cenah di jero kuburan teh urang sorangan horeng rame biasa di jero kuburan teh Masya Allah bohong eta nu nyebutkeun di jero kuburan sorangan bohong nyebutkeun di jero kuburan poek bohong nyebutkeun di jero kuburan teh panas bohong. Ternyata Imam Ghazali nyana nyaritakeun di jero kuburan horenganan rame caang rame biasa sehingga nyana ngagerokeun ceng-ceng ka dieu sia ka dieu rame amat cek cenah ka dieu maneh ieu kasep amat saha cek cenah ieu kula salat teh ieu kula ngabaturan mamang cenah geus terus bae insyaallah terus datang ke mahsyar datang ka ditimbang kula batur ya Allah, iya saya
ieu kula zakat cekeun. Ya Allah, aya ieu kula tahajud. Tahajud teh ieu salat hajat. Masyaallah. Barang Haji Pendi teh di jero kuburan aya si Hajore amat. Nya hideung nya jore nya culean deui. Ya Allah, cak Haji Pendi si Hajore amat. Bahasa pan batur mah haji ieu. Batur di mana? Aya eta nyadakeun si Mbak teh ya. Batur ieu. Ya Allah ya Rabbi, bakal ngabaturan urang di jero kuburan, bohong urang, hasud urang, henteu salat urang, teu zakat urang, bakal ngabaturan urang. Sok renungkeun ku urang ketika urang di jero kubur, bakal boga baturna urang nokos kumaha. Bakal ngabaturan jasa mangkani eta. Ketika urang sering ngajembarkeun batur, jembar kuburanana. Jelema datang, Waalaikumsalam. Naon ya, duh kulit di kamari ya candar, masya Allah, atuh lain bebe aja di kamari ya, cukup teh 500.000 pak iya, tah. Alhamdulillah, Haji, masya Allah, kesia lamun teu boga deui kadidei, senang hate, geus jembar jero kuburan, datang ka Haji Pendi, Waalaikumsalam, naon ya, kulit di kamari candar, boan sia, tuh neangan, cara aing, coba direk neangan sih, antum geus mabur sia ka ditu lah. Masya Allah, cek ugal ledeg Haji Pendi. Eta jempitkeun batur sepit di jero kuburanana. Ya Allah ya Rabbi, dah. Urang ayeuna nyieun masjid tah, neun kipas di masjid tiis. Jelema maca sholawat ka tiisan komo AC, nu ngaji ka tiisan komo AC. Di jero kuburanana tiis. Ya Allah, malaikat ieu tiis daun eta teh cek malaikat teh tah kipas anu di masjid. Bo nyaho kieu mah kula meuli AC cekna. Ieu kipas anu dipasang ku kula teh anu make nu jore teh eta kipas lagi. Haju leumpang lagi kotek. Asal dikencengkeun we geus teu bisa muter janana. Ya Allah, eta kos kitu ge tiis. Aduh, nyaho kitu mah kula meuli nu bagus. Cek malaikat keur ieu sia. Tah, kitu Haji Pendi bapan nyana mah lain meulikeun naon kipas, malah kipas di masjid dicokot. Atuh panas cenah mangga di kuburan. Atuh cek Haji Pendi malaikat, ieu naon li panas? Nah, maling kipas ya. Bentar sih ada ngaji ke masjid gede. Ai bebejana mah ka masyarakat deui diganti. Datang ka kuarin teh. Datang ka saiki orang diganti ge. We mengkonon sirama. Nah, aya Ustad maling ih heran. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, janggabaran urang di akhirat geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi. Urang iman ka Kangjeng Nabi, percaya ka Kangjeng Nabi, urang beragama Islam, tinggal cahaya na ayat henteu sehingga urang bisa ngalaksanakeun naon keyakinan urang. Sebab aya jelema anu iman ngan disungut doang tapi di jero hate mah henteu, munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tidak sawarehna manusia wa minan nasi may yaqulu, aya jelema nu ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir, abdi iman ka Allah, iman ka yaumil akhir, padahal mah wa ma hum bimu'minin, teu iman, munafik tah mah. Aya jelema anu iman mah iman ka Allah, munafik ge henteu, tetapi eueuh cahayaan imanna, Islamna eueuh cahayaan, imanna eueuh cahayaan, berani manehanana teu ngalaksanakeun kayakinanana. Nah ieu hampir-hampir urang kos kitu takabeh, iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, iman kana naon anu diucapkeun ku Kangjeng Nabi, tetapi ngalaksanakeunna henteu. Kunaon eta? Ieulah eueuh cahayaan di jero kalbu urang, Islamna teh aya cahayaan, imanna teh aya cahayaan. Sok wari mulai bongkar gerak ku urang supaya aya cahayaan, Islam urang aya cahayaan, iman urang aya cahayaan. Islam babalikna engke kana zahir, iman babalikna engke kana batin, kana ruhani. Islam jeung iman di mana sapagodos pada aya cahayaan, wah bakalna istimewa jasa. Zahirna bagus, batinna ge bagus. Ku ayana sakitu
teanganlah cahaya. Di mana sih ayana cahaya? Di pondok-pondok pesantren. Tah kadeleuna mah pondok kos kieu teh hina jas. Tapi horenganan anu ngadatangkeun ka surga kos kieu. Alhamdulillah kos pondok mah tolol. Siang pondok ngaran doang. Kampung pondok salilana bodoh. Heran aing mah. Tuh. Ya, urang lamun ningali gedung. Wow. Universitas wallahu alam ngadatangkeun ka sorga panteu mentereng hebat gedung-gedung menjulang urang ka Jakarta ieu sing ngadatangkeun ka sorga panteu ketika urang leuleuh kantor DPR isi ka sorga panteu kantor ieu tapi lamun urang leuleuh majelis taklim leuleuh pondok hina kadeleuna justru melalui ieu lah pintu-pintu surga terbuka teangan cahaya di pondok-pondok pesantren model kos sekarang hina kadele ku pandangan mata tetapi mata batin di mana geus cahayaan ieu teh lain sakadar pondok pesantren tapi ieu teh adalah raudhatun min riyadil jannah seperti eta lah ahli-ahli Allah teu perlu mewah-mewah ketika aya teu perlu dibangga-bangga nu penting ieu adalah ngamakna anana itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang diundang ku almarhumah Ibu Murdiah maksudna mepelingan ka urang wahai ahli-ahli cayur kula geus balik kalbur asli ente ge bakal baralik ternyata nu ngabaturan kula di jero kubur amal-amal kula amal salat amal puasa amal zakat amal-amal sodakoh jeung sajabana amal ngaji jeung sajabana santri mah ujang ka neraka saudara santri mah ujang ka neraka santri mah kajun hees bae di kobongna surga tuh cuma teu percaya waduh segala naon ye atuh cara bae cicing lagi di taman surga deuk kumaha atuh ujang ka neraka mantak santri mah janajan amalna jore pan di ka nerakakeun begitu deuk diasupkeun ka neraka aya utawi ye utawi geus kieu mah segede peureut ieu naon dia ye kula utawi nang nyieu jurumiah di utawian nah cek malaikat naon sia ieu utawi ieu cek jana teh kula teh ieu saksi bahwa nyana teh di pondok pesantren pindah deui ka lawang nu ieu utawi aya deui bae di dieu terus we unggal lawang utawi iku malaikat ge sebeleun nya jagana ya dijagaan ku utawi iku bae bebe jaga Gusti Allah Gusti ieu aya utawi ikuan lah ka surgakeun habak tuh ye batak santri wah ujang ka neraka para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang doakeun Ibu Murdiah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah sehingga nyana bisa tentrem